Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dina surat Hud ayat ke-20 na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lam yakunu mu'jizina. Ulaika ari itu jama-jama anu mujrimin, anu kafir, anu doraka ka Gusti Allah. Lam yakunu henteu bakal bisa bukti mujrimi mu'jizina kana bakal ngahalangan, bisa ngahalangan tina naon, tina azab Allah. Jadi jalma anu kafir moal bisa ngahalangan tina azab Allah fil ardi, di muka bumi. Wa makana jeung teu aya lahum pikeun eta jama-jama min dunihi ti salian ti Allah, min aulia ti saurang oge anu bisa ngalindungan. Moal aya nu ngalindungan terus datang azab Allah mah di dunia jeung akhirat, tetep moal aya anu bisa ngalindungan iwati Gusti Allah Subhanahu wa taala atanapi ngalangkungan Rasul nyaeta nu disebut syafaat. Yudha'afu jeung dilipat gandakeun naon lahum pikeun itu jama-jama kafir azabun eta pirang-pirang azab. Jadi dilipat gandakeun kumaha, di dunia diadab, di akhirat diazab. Upami di dunia henteu keuna, henteu tersentuh ku adab, di akhirat mah yakin diazab. Maka nu tina naon perkara sabab manehanana yastati'una, maka nu teu aya bukti yastati'una manehna mampu. Sabab teu mampu kana naon sam'a kadang-kadengekeun. Wa maka nu yubsirun jeung henteu tiasa manehna melihat atau meningali. Jadi kulantaran diadab teh manehna teh tidak mendengar ayat Quran, penjelasan ti Allah, hadis jeung saja mana da kafir teh teu percaya. Wa makanu jeung teu aya bukti pikeun itu jalma-jalma yubsirun kana ningali kekuasaan Allah anu tertulis ataupun tercipta. Ulaika ari itu alladzina jalma-jalma anu kafir khosiru eta teh ngarugikeun saha angpusahum kana dirina sorangan, teu ngarugikeun batur ieu masing-masing we. Wadolla jeung bakal dileungitkeun ku Gusti Allah anhum tina naon anu aya di marenehanana, makanu anu bukti yaftaruna kumanehanana diaya-ayakeun. Berhala ngacong-ngacong kana seuneu menyembah tatangkalan papan salib nu ngagantung sadayana ge yaftaruna eta teh mengada-ada bakal hilang ketika di hadapan Allah, diganti ku naon, ku azab. La jaroma jeung pasti annahum kana yen sanyana fil akhirati dina poe akhirat humul ahsaruna eta manehna jalma-jalma ahsaruna anu rugi kacidahanyakalna saumur-umur. Inna saterasna ieu mah sabalikna, innal ladzina amanu sanyana ari jalma-jalma anu amanu anu ariman wa amilus solihat jeung selalu migawe naon solihati amal soleh. Wa akhbatu jeung manehnana teh handap asor rendah diri janten tawadu illa robihim ka pangeranana ieu jalma-jalma, henteu sombong ka Allah, henteu sombong ka makhluk Allah, manehna teh tawadu handap asor. Ulaika alinu itu jalma-jalma nu soleh ashabul jannah eta tangtu insyaallah jadi ashabul jannah, jadi penduduk sorga na Allah Subhanahu wa taala. Hum bari itu jalma-jalma fiha dina eta sawargana Allah khaliduna kekal langgeng, lain 40-50 tahun tapi saumur-umurna. Saterasna masalul fariqaini ari perumpamaan fariqaini dua golongan, eta golongan kafir jeung mukmin. Kal a'ma seperti anu lolong jelema kafir mah,
wal asomi jeung anu torek tidak mendengar. Tak eta perumpamaan umat kafir mah. Wal basiri adi jelema mukmin mah ningali, wasami jeung mendengar tina naon anu dinasihatkeun ku Allah dina Quran. Hal yastawiyani nah kaduana eta sarua? Teu tangtuna beda pisan. Masalah eta perumpamaan. Afala tadakkarun, naha anjeun kabeh henteu jadi perhatian, henteu jadi peringatan. Eta contoh duanana. Aya nu tiasa ngalihat, aya nu henteu tiasa ngalihat. Aya anu mendengar jeung anu henteu mendengar. Anu tidak mendengar mah kalebet jalma-jalma kafir, sok sanajan panonna ningali, sok sanajan ceuli ngadenge, tapi teu didengekeun kana nasihat ti Allah dina Quran, kana peringatan ti Allah, teu ditinggalikeun kana kekuasaan Allah anu tercipta tegasna muka bumi ieu jeung alam semesta anu sanesna. Mudah-mudahan urang sadayana kalebet jalma-jalma anu nguping, jalma-jalma anu ningali kana kekuasaan Allah. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna dina dinten ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.